hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat ulah parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng nate. Hayu ah urang aja yuk. Ayo. Tuh, aing pusing nu nginyeum. Si ieu teu mayar. Da kumaha tuh aing kena butuh duit ayeuna. Aing mah mun naik ngaranyuk mah cik mal aya atuh ditagih teh. Engke isuk. Untuk sapopoe. Tah ieu mana tuh? Tah lumayan ieu teh. Iya euy. Tah ku aing mah. Si bapak ieu pokona mah da ieu mah bager. Sugana atuh hasil-hasil ieu hiji. Tarik inget aing. Hah. Lagi sugan ieu mah hasil. Dong. Kamana mah? Rek lagi hutang euy. Kasaha? Nya ieu atuh aya. Ka bakasa? Aing mah lieur nu ngararinyem eueuh we nu rek malayar hutang. Kunaon anda amok kitu aing jadi kawin. Kunaon? Aing sanu teu ngamak atuh. Kasaha? Urang keur butuh duit. Oh, kasaha ke jalan mana saha? Aya pokona masih akang tah urang dinya. Oh, Cenah Pato. mah. Hah? Pato. Mana apal? Apa? Heeh. Kade. Ulah wawanianan lagi kerja ulah segala wayah. Ah, kade naon di dinya? Eta mau dijeng wadi jeung adekna. Ah, hutang urusan hutang mah hutang. Nya sok eta mah. Sok we. Nah dia mah ngabejaan kade we omat we. Urang mah rek nagih. Oh, sok kade sing salamet ah. Cing. Ngobrol ini aing cek si udung. Aing daripada modal. Paeh aing. Mending balik aing mah. Yuk hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Duh, hirup ya we jeung kieu jenuh kana HP deui, boga budak lalaki teh kieu ye. Hayang ngasaan boga budak awewe. Teh Win. Mariana, sehat? Alhamdulillah tuh. Keur naon teh? Iya we. Nyo kieu naon we gaya boga HP anyar. Lain gaya mayana keur jenuh, geus kan HP deui. Jenuh ku naon atuh eta teh? Boga budak lalaki. Terus Abi teh. Jenuh we ngang boga budak awewe. Rek awewe erek lalaki sarua Teh Win. Budak mah Mayana boga budak awewe lalaki. awewe atuh ieu mah. Ngeunah Mang Yana. Sok pamejeng Mang Yana boga budak awewe. Awewe Yusuan sabaraha halilan paling mentokna sabaraha tahun. 3 tahun lah. Budak awewe. Budak awewe mah. 10 tahun beres. Heeh. Coba abi. Budak lalaki. Nah, Tapi kaki waring pun kayeuna ngagantel keana, nyusuk keana. Nah, buat disul. Ada jeung bapakna. Yuk hayu urang gogodakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Dengan urang biis ya Neng. Wah. Abi dibawa kanu kieu mana naon? Lah nuturkeun we pokona mah aman. Sieun. Oh, sieun naon sieun da. Ieu balalager da temen mah. Moal mangekelan Alah, senal butut. dibawa kanu tempat kieu ieu teh.
Aman pokoknya mah saya yang niis dia mah. Di dia ieu saudara rencangan. Sekasih pudung. Ada mana? Iya, agak noki. Ada dapat. Tuh. Ngobrol. Halo. Aya Mang Yana. Aja. Aja, ada. Itu terus engal di wae. Ayo balik dia. Saya. Wah, istri. Oh. Istri. Dong, ayo dong. Alhamdulillah. Mang Yana mana? Ayo. Kemana? Istri. Istri. Istri pakai tuh. Main atuh istri batur. Suka tuh istri pakai tuh. Ayo mah. Mah ieu keur neangan salakina ieu sarua. Sarua? Ya urang keur neangan pamajikan. Oh. Ayo baik pada ieu mah sugan atuh. Sugan kumaha? Sugan yang sugan. Jelema mah naon ge si suganan. Apana? Aing mah. Aduh. Jadi kan paneangan-paneangan. Ya, itu neangan ya neangan. Paneangan salaki. Tapi luaseun dieu teh dibawa kan loba jalema ya. Tenang deh lain penjahat. Oh. Nya pasti ngagebeg. Dah ruas atuh dah dibawa ka tempat kieu coba geus. Sama tempat niis tadi dia tah. Bisa dinaon. Bisi Laut atuh bisi perkoas. diperkosa. Oh, diperkosa salah. Tadi dia mah bisi ek malitkeun ka susah ka bingung di dieu Nah, di neng. dieu Palit di mana? Palit ka balong. Sama picen. Ayo ngaran palit bah, cai tarik. Oh tarik. Eh mah cicing bisa ngejebur. Jai menang di dia mah. Aduh, ai. Sugan we. Si Mayana ka mana? Ayo teh keur nyen cai. Mana, Mang? Ya nadi mah. Mang. Ini Mang tamu. Tamu Aduh, Mang ya. Nepangkeun. Sehat. Iya istri. Alhamdulillah. Istri. Sama? Si istri. Alhamdulillah atuh ieu mah. Oh, gitu. Cari. Sok dah. Lain. Lah, istri. Istri? Abi istri. Istri? Istri. Sing bener tua namanya istri-istri. Istri. Ah, yang sebenarnya benar gitu. Ah, bener gitu istrinya Abi istri. Dong. Istri itu siapa maget? Hah? Istri kan cuman taruh istri saha. Istri saha tuh pakai Istri batur tuh. istri batu eta mah. Oh, udah kudu panjang. Ada dong, bari Sok ade ngobrol-ngobrol. Iya, dong. Aduh, dong. Sok ade urang Geser. ngawangkom. Opat kenapa? Kita micet ka susah akanya. Benar. Aya kabingung. Urang teh kan bae. Di dia teh. Aya ripu mah geus puguh lah. Gitu. Lain yang mau si mono kieu di mana? Eta di kebon. Geus panen? Hah? Panen? Oh, di Malak kali eta. naon melak sarden. Lain sarden, mah aya malak sarden di kebon. Ngara teh ka ala we. Aduh, oh itu ya makanya lain atuh. Maha. Ieu tah. Dinya bener beureun. Ya, kadeuleuh. Dasar ieu. Lain bieu teh mah. Ieu keur neangan salaki. Hah? Urang keur neangan pamajikan. Hah? Salaki teh kapanggih, pamajikan urang teh kapanggih. Parangi. Atuh kumaha jadi na Nya duaan we ka dieu duaan. Ya, cek urang ge nya. Niat mah patengan-tengan. Patengan-tengan. Pateang-teangan. Geus we lah nu aya we gitu lah. Nu aya naon? Nya nu aya ya rokok kopi. Nah gitu. Kersen aya. Bisa we nya ieu. Ya, keur bingung-bingung, ayo diserek malitkeun naon cenah. Ini malitkeun kasusah kabingung dipalitkeun di dieu, tapi caina cicing. Palit-palit. Palit-palit. Sarua. Lain karek pangi ka mana wae atuh masa babaraha poe teu nolong. Iya, keur ngadekor. Adekor? Iya, ngadekor. Adekor. Jadwal ngadekor teh saminggu 3 kali. Coba tah kali. Anu minggu kahiji, Hah? anu poe kahiji eta ngadekor kolor. Adekor? Kolor. Lain cara aing masa karang ngadenge ngadekor jeung ngadekor kolor. Ya, ngajahit, orang ngajahit kolor. Ngajahit. Atuh eta mah soalnya ngadekor rias rancak. Anu kadua urang ngadekor mobil. Eta pasti. Ya, eta seperti itu. Masuk salah pencapaian wae. Terus anu katilu mah peuting urang ngadekorna. Eta ngadekor naon? Cau mangala teh. Ayo teh mah. Cekanya eta mangala dekor. Ah, ku jaman ayo teh cau mah tuh. Di dekor. Di dekor kudu. Cara ngadekorna ieu mah. Eta. Tah, Cara ngedekor cau Kumaha cenah mangala. wae cara ngadekorna wae. ari ngadekor cau mangala mah hiji. Hiji. Ngara Abdul mah kudu make sesengitan. Lah, Eta teh. Eta mah atuh susungitan cau. Sungitan. sesengitan. Cara ngadekor cau mangala.
Tara sakawayah gitu. Sesengitan. Sesengitan. Sesengitan, hiji ngesesengitan. Nya kadinya mah teh amanya. Terserah anak. Jadi sesengitan mah terserah Anda. Ya, geus we. Geus pugu aya nu ngaran seungit nuansa seungit mah pasti bakal kabita. Aing kira pamajikan teh esek ih. Nah, beta saki ieu. Wah, meureun Terus lihat tuh dioprek. Oprek kumaha Oprek naon? Tah eta ngadekor anu terakhirnya. Heeh. Eta ngadekor pamajikan. Jadi geus hesek ieu kudu dioprek. Nonton lihat Kabayang eta. Lain dioprek. Wah, diomek itu dioprek. dioprek. Kabayang. Jadi leueur deui kan. Alah. Sesorodotan. Serodotan teh eta. Jadi dia nak ubak banget. Banyak gitu. Itu teh kabayang kudu dioprek gitu. Oh, sakitu anu kapihatur Ya, pangintennya. mayo teh sim kuringnya. Oh, entah. Pantang keras aya. Keras. Teu kengeng hilap. Di komen, di like, comment, subscribe, di share. gratis pokoknya namanya Ibadah Hongkong. nah eta yo di sim kuring di Nah. Bandung Pokoknya mah tonton terus di channelna Heureuy Bandung Top. Tah mudah-mudahan tong aya bosan-bosan nya. Insyaallah sanes waktos urang tiasa tepangdi. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat kula parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng lonceng nate. Hayu lah urang aja yuk.